Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun petai, daun salam, dibeli ten mang tatang, saha anu ngajawab salam, didoakeun sing lunas hutang. Amin gitu Bu. Insyaallah sadaya anu hadir dina ieu wengi bakal dilunaskeun hutang-hutangna ku Allah, amin. Kalayan digentosan deui ku Allah ku hutang anu langkung seueur. Tong diaminkeun Bu, kedah nama nauzubillahi min dalik. Meser peuteuy di mang tatang, peuteuyna teh dianterkeun. Lamun entos lunas hutang, kade hilap kanu ngadoakeun. Teu kedah seueur-seueur Bu, bea sakarung ge cekap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa azim ala hadan nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kapayunan para alimin wal ulama, para asatidz wa asatidah, wabil khusus para masyayikh urang sadayana alladzi lam yudhkar ismuhum ta'dziman wa takriman lahum. Wabil khusus pangersapun guru Syekhunal Mukarram Mustadidin anu ku abdi dipihormat ku Allah dimuliakeun. Mugi kasegenap aparatur pemerintahan minal adnal wilayah ilal a'lal wilayah tikawit bawahan dugi ke atasan, Bapak Kepala Desa Sindang Sari sareng reng-rengana, Bapak Ketua MUI Desa Sindang Sari, Bapak Ketua DKM Baitus Saadah, Bapak RT na, Bapak RW na anu ku abdi dipihormat ku Allah dimuliakeun. Oke anu kalintang ku abdi dipihormat para jamaah kaum muslimin wal muslimat, para bapak ibu, para pemuda-pemudi mewah murang kali sadayana anu teu tiasa diwincik nami na hiji-hiji dibilang saurang-saurang namung tengirangan kana ta'dziman wa takriman abi ka jamaah sadayana. Hadirin wal hadirat sangu sapiring biaku kolot. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah urang sadayana dina ieu waktos parantos nincak kana sasih Rabiul Awwal atanapi anu sok disebat sasih Mulud. Nah berarti sebat sasih Mulud margi dina sasih Rabiul Awal teh sasih di mana dilahirkeunana junjungan urang sadayana yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran bahasa Arabna teh Maulud ngan ai kuletah-letah orang Sunda mah berubah janten Mulud padahal asal nama Maulud hartosna kelahiran. Hadirin wal hadirat sangu sapiring masih beaku kolot. Allah Subhanahu wa taala parantos ngadawuh dina surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Hartosna hai Muhammad carioskeun ku anjeun ka umat anjeun, lamun anjeun ngaku cinta ka Allah, maka turutan laku lampah kaula. Pasti Allah bakal cinta ka anjeun, tur bakal dihampura anjeun tina sadaya dosa-dosa anjeun. Hadirinul hadirat sangu sapiring asli biaku kolot. Syarat utami sangkan cinta, syarat utami sangkan dicintai ku sang ilahi Rabbi nyaeta nuturkeun kana sunnat-sunnat Nabi Muhammad. Nabihan anu dicarek ngalaksanakeun anu diparentahkeun. Matak aya pepatah nyarioskeun nyuk curug galuh sunnah Rasul nincak lacak syariat Islam. Alhamdulillah Allah parantos ngutus Rasulna ti bangsa urang nyaeta Nabi Muhammad. Seorang manusia biasa anu laku lampahna janten contoh, jantan panutan kangge urang anu jantan umatna. Matak salaresna mah urang tiasa nyontok kana laku lampah mantena. Da Rasul ge sami jiga urang manusia biasa. Saur Allah dina surat Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Hartosna carioskeun hai Muhammad yan saestuna kaula mung manusia biasa sapertoskeun anjeun sadaya. Mung bentena nabi mah dipasihan wahyu, pami urang mah dipasihan tahu. Cobi bayangkeun upami Allah ngutus rasulna anu kedah dicontoh ku urang ti bangsa malaikat. Wah, moal tiasa nurutannya ge. Sing kalah kumaha ge, bade dugikeun ka Firaun ngurek belut ge moal tiasa. Sebab naon? Sebab malaikat mah upami dipiwareng ku Allah zikir
nyantos dikir we salamina nyata aya nafsuan malaikat mah teu nikah teu anakan komo anu hamil teu aya bapaan mah teu aya lamun arurang teu aya nafsuan teras teu nikah duh meni lebar we atuh para bot teu kaanggonya jantan pajangan we hungkul panginten ku ayana kitu maka tos janten kewajiban kangge urang sadayana nyonto kana laku lampahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Margi sadaya kegiatan urang sadidinten tos dicontohan ku Rasulullah ti kawit gugah bobo dugikeun ka bobo deui. Sok atuh ku urang sami-sami turutan hiji-hiji anu ringan-ringan we heula. Da anu dicontohkeun ku Rasul pasti aya manfaatna kangge badan urang. Sajabi kenging pahala kanu nyontona oge aya dampak baik kana kesehatan urang. Sapertoskeun cara tuangna satu acan tuang Rasulullah masuk netekkeun uyah heula kana lidah anu dilebet caket lak-lakan nganggo jari kelingking. Nah Rasul bet ngalakukeun kitu. Ternyata pas diteliti ku para ilmuwan, bapak terang ilmuwan teh nu kumaha? Eta geuning anu mastakana teh barotak tengahna. Tuh, janten pami aya bapak-bapak anu botak tengahna tiasa dipastikeun eta teh ciri ilmuwan. Lain jang nu pugu Mario tuh mikiran Bang Emo kuat ka ngebul. Kembali ke laptop. Ternyata pas diteliti, uyah teh mengandung sumber mineral anu diperyogikan ku tubuh urang. Uyah oge manfaatna janten penawar atanapi obat paling ampuh kangge nyegah keracunan. Tuh, hiji cenah. Teras satu acan tuang, Rasulullah mah pasti baca bismillah. Beresna maca alhamdulillah. Teras tuang teh calik nganggo panangan kanan. Teras ramo anu dianggona teh mung 3 ramo, jempol, telunjuk sareng jari tengah. Sakali ngahuap nyapekna teh dugikeun ka 40 kali nembe ditelen. Pami urang mamna kumaha Pak? Alah habek-habek we nya. Tos teh emo teh babacaan di teh. Komo pami sareng liwet, asin japu, sambal, jengkol, tahu, tempe, kangkung, lalab, diimam siang-siang, tos beres macul siga nama ngahuapna ge dikedukan Pak eta mah nya. Sareng Rasulullah mah pami resep kana hiji makanan tara dihina Pak, tara dipoyokan. Pami resep teh nya entos we tadi Imam. Aya urang mah kumaha Pak? Aya kangkung liat keneh bari teu karos bumbuna da can nyerep. Pan langsung nyeletuk. Duh, ieu mah kangkung teh liat kieu jiga jang parab kelinci. Uyahna teu karasa di, tapi bari dihuapkeun. Tah nu kitu teh namina dipoyok bari dilebok. Tos kitu dina nalika eueut nyamannya we tos mamuareg henteu eueut mah atuh ceket merenya Pak. Tah eueutna Rasulullah mah sami calik nganggo panangan kanan dikawitan maca bismillah rengsana alhamdulillah 3 kali tegukan Pak. Janten sakali teguk bismillah heula teras alhamdulillah. Tegukan kedua bismillah telen alhamdulillah dugikeun ka 3 kalina. Aya urang kumaha Pak? Kadang teh sok ngangge panangan anu kenca. Teras sambil tatih bujeng-bujeng maca bismillah mah. Eutna sagelas teh dilangsungkeun. Henteu 3 kali tegukan. Komo tos capek mahnya langsung we lek bereuleu teu rab. Tah eta Pak salah sawios gambaran etika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tuang sareng leueutna. Teu acan dina kulemna, ibakna, cara kasabna, cara bergaulna, baik ke istri-istrina, ka putra-putrina, ka sahabatna. Sadayana terus dicontohan ku Rasulullah mung pami dijabarkeun ayeuna mah ti kulam dugikeun ka kulam deui mah jigana moal rengse dugikeun ka subuh. Ibu-ibu kiat pangaosan dugi ka subuh. Masya Allah tabarakallah keren ibu sanggem pangaosan dugikeun ka subuh cenah Pak. Katawis ibu-ibu di dieu mah ahli ngabohong. Matak pentingna urang ngaos, pentingna urang tolabul ilmi teh kitu. Salah sayosna supados laku lampah urang teh teu benten teuing sareng laku lampah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Margi bohong pami urang ngaku cinta ka Nabi ai kalakuan tebih tina sunah-sunah Nabi. Silih ngewaan jeung dulur, kata tanggi tara akur, ngagaduhan sifat takabur, aya ulama kalah kabur. Tah nu kitu teh jaka sembung mawa golok teu nyambung. Astagfirullahaladzim kasarnya. Tah ku kituna mugi aku ngalangkungan ieu acara janten wasilah tambih-tambih kacintaan urang ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalayan tiasa nyontok kana sagala rupi hal anu parantos dicontohkeun ka urang
kelayan mugi-mugi urang sadayana tiasa diangken janten reng-rengan golongan umatna tur ngengengkeun syafaatul uzma jaga timantena amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur kirang langkungna nyuhun dihapunten wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.